10 papatah kolot dina ngurus rumah tangga. Hiji, cing nyaah ka pamajikan, sabab pamajikan ibarat indung nu ngalahirkeun anjeun. Nu kadua, mun keur ngambek ka pamajikan, ulah ngomong kasar, leuwih hade indit niiskeun hate jeung pikiran. Ulah neungeul komo nyiksa, da pamajikan teh lain musuh. Nu katilu, jantungna rumah tangga teh pamajikan. Mun pamajikan teu bagja, maka kabeh pangeussi imah ge moal bagja. Moal aya heureuy seuri, moal aya silih pika nyaah ku kadeudeuh. Matak cing nyaah ka pamajikan ngarah bagja kawas di surga. 4. Loba awewe di luar nu leuwih geulis ti pamajikan. Pepeujeuh ieu mah, ulah kagoda, jalan kahirupan anjeun engkena bakal cilaka. Anu akhirna mah hanjakal salilana. 5. Gede jeung saeutik resiko pamajikan, tetep kudu diperhatikeun. Kumargi kitu pamajikan bakal ngaduakeun jeung nyambut salaki dina mangsa balik gawe ku kadeudeuh. Kagenep, 2 urang nu cicing di imah, ulah pada gengsi nembongkeun tikah laku, saha nu meunang, saha nu salah, saha nu eleh, lantaran duanana teh lain rek diadu, tapi batur hirup salilana. Nu katujuh, ulah nganyerikeun pamajikan, lamun geus balik ka indungna bakalan hese balik deui. Tah eta keur lalaki bakal kasiksa komo mun sono ka anak. 8. Ajarkeun budak arajeun teh kumaha hormat ka indung, sabab jaga bakal kawin ngalakonan naon anu diajarkeun. 8. Rejeki salaki milik ti awewe keur resiko jeung pangabutuh. Bikeun resikona lantaran aya hakna. Insya Allah rejeki lancar tur barokah. Anu 10, sok silih doakeun, bere jalan kanu bener, titah salat, sabab salaki teh pamingpin. Dosa anak jeung pamajikan ditanggung ku salaki.